We urusan tipuan ya. Punten wadai tumaros ari bumina Pak Ohim paling mana? Ohim. Apa Pak Ohim teh? Ki. Hantu aing mah. Ohim nu mana nya? Eta anu Pak Ohim anu sok dagang di Bandung geuning. Da bumina mah di Sadawata cenah. Manawi ieu mah manawi terang Oh, dari dia mah ke Bandung ka bagi usaha mah. Kan mana apa teh? Pak Ohim. Aing mah teu apal men. Sugan ciri-cirina kumaha Oh, ciri-cirina mah ang jalmina teh jangkung, begang, hidung, eta Oh, eta. Atuh eta mah sok jualan pedabun tung. Heeh, apal. Oh, tah geuning uning ari eta kikian kunaon tuh eta ateu kumaha? Dulu eta teh apalin ieu aing kikianan. Eta apal nu kieu naon? Duit ku ya si teh yang apal nepi ka lawang imana mah. Hapunten ya abi kira ngartos manawi teh ateu Ih, mangga ya atuh bade dijajabkeun mah. Ya, atosna Dulu men teh kira-kira ka aing mere 2000. Emang banget aing ciga penjaga WC. Bisa ngatukang WC aing mere 2000. Mere 2000 mah tuh aing dijajabkeun lagi. Aing setengahna. Mau dianterkeun moal. Kurang lah. Oh, atuh lah 2000 naon 2000. Duh, kirang eta teh Duh. Sabaraha atuh Benar we atuh sing sesuai ta jeung setelan. Kantun KW rapi merengan 2000. Buru-buru. Oh, kirang Duh, da teh aya di abi Yeuh, sadaya we Tah, gitu. Tah, rada waras eta mah men. Anjing ge meuni 2000-an kieu kabeh mah. Jiga tuh jig anterkeun. Maya lah sakitu ge. Geus hayu ku aing nanti. Jig. Aing dakoni dia lah. Hayu jeung aing. Yuk Ayo mangga sok. Aduh, kumargi ieu artosna ngan salitnya. Jadi ieu ngan dugi ka dieu wae, artosna mah dugi nepi kana lawang ieu mah. Tapi sia atuh, terus lurus ka ditu tuh. Bumina di ditu tuh caket. Oh, uhun atunya Nya sok we. Abi ka ditu atunya. Oke. Siap, atuh mun ya. Nuhun. Mantap anjing nyasar tah. Oh, iya meureun bumina nya. Assalamualaikum. Aing mah da lain imah euy, gudang imah. Aing mah kudu nanyakeun deui mah euy. Nyalahan da imah gudang atuh. Purkeun deui Lumayan tak euy. Masih dianterkeun ka mana? Tereh-tereh teuing. Ku aing dianterin ka gudang teh geuning. Ka gudang. Bae antep Geus bagi dua ieu. Mal ka ijal mana? Mau kumaha we tuh nyangan duit mah. Tapi heuh mana bisaan oge. Anjing. Ku jalan mana ka deui? Balik dari itu dah. Ya. Nah kalau lupatan kitu koplok. Hadieu ya. Itu mah gudang lain ieu mah. Ih, dasar koplok. Sia anu koplok mah kunyuk menang katipu. Cik, Panglima. Aya si Emak Marabig euy. Coang kerjain juga. Ayo tuh. Cicing ya. Aya 7 urang udah duitan. Pokoknya mah cong betot. Ayo Ayo yuk. Ya Panglima. Ya udah duitanana Panglima. Coang tuna di jalan teh ditu heueuh. Cebotot. Heueuh. Ya. Jeboro tuna gitu tuna. Ih, cekelan kemana? Duit euy. Betot Panglima, betot. Sok betot. Betot Panglima. Ieu mah nu ngagawean urang ieu. Moal saha deui ieu. Panglima. Ya, urang hayang ka WC heula eueuh. Sok. Ge ka di dieu. Nya, sok we. ulangi lah. Moal sok we eta betotan heueuh. Ieu pasti nu ngerjain urang ieu. Lamun duit maju kieu mah. Ai rek diintip datang ki tukang ngeunah ka citing nguir jalan ai mah pengorbanan. Dileukeun. Duh, aing masih obos eta ngumpul di laya teuing ka mana? Lihat teuing atuh, bos, kieu teh. Lah, sakedeuk sok atuh gara betot. Ieu keur. Bos, geuning si Marabigna eueuh. Aya teh kidul. Eueuh tuh bener. Kege aya cicing meh heulaanan. Ye, tingali gerah eueuh. Sok we pajukeun satik saeutik. Pajukeun kumaha, bos? Kan eueuh zaman agen. Sok we betot. Kapan eueuh zaman agen? Emak nuju naon mah di dieu? Apaan eta bareng jeung maneh keur metotan artos. Ohun nya, Mak. Duh,
Hampunten abi heureuy salit. Salit-salit bebal sia. Kita saha eta kikituan. Tuh mante. Dipiwarang ku si bos areta, mak. Tuh jalmina. Hei ka dia. Aya naon, Mak? Jadi tahan mana si Panglima metotan duit ngerjain urang. Cih, urang mah teu apa, urang mah kakarek ka dieu ge, Mak. Urang mah teu nita si Panglima. Tuh Panglima. Apakah kalian jebol cenah? Mana ulah gitu ngerjain kolot. Tuh man. Bos, nah tadi makan aset tuh nyebut gitu. Tadi manita. Cih, urang wanita ge hantu aing mah ih. Aing mah teu apal naon, Mak. Sok we uruskeun mah jeung si Panglima tah. Hah sok bos. Tuh man kayak usah kali-kali deui sia nya. Cih, nah si bos areta jadi gitu. Melempar batu sebunyi tangan. Nya mah abi hampura tuh mah. Ah geus usah kali-kali deui nya. Usah kali-kali deui ku aing dilaporkeun ka puskesmas. Ih, nah urang mah teu gering mah. Ah kayak sia. Nya tuh mah. Apes aing kakak katepaan buntut maung.